gagal deui aing mah sal ka deui sorangan lamun geus kieu teh. Hei, di mana maneh euy? Mang, eta dek apel biar teh teu jadi. Geningan sarua jeung mamang. Teu jadi mang oge. Teu jadi kunaon ari Mang? Heuh kieu pei. Mamang teh keur bingung. Jeung awewe teh duaan. Tuluy di luar aya nu mukakeun jandela. Mamang teh sieun langsung kabur we da sia salakina. Mang mah bogoh oge meuni sarua ieu. Ari uing mah nyata rek apel asup dina jendela karek oge mukakeun panto. Nempo manehna keur diuk duaan jeung lalaki. Dina sofa pikir teh salakina uing teh balik we. Ari pei apel ka saha kitu? Neng Pani. Geningan sarua. Wah, yo, kabeneran karosong Buru iya. Ieu si kaburu ka tempatan kumaha tuh. Puasa lapar puasa. Aduh, atuh ngaranna oge puasa, boy. Lain aya didinya. Puasa tuh. Geus ngajaran bata, Cang. Bulan ayeuna mah teu. Mung tahun kamari sakali. Oh, sakali teh. Batana tahun kemarin sakali. Puasana, boy. Wale. Punten, juragan, bade pesen naon? Sok kuring mah pesen mie rebus we hiji. Teh manisna hiji. Mie rebusan dicayan? Sumuhun atuh. Omat teh manisna make gulanya. Bami agan bade pesen naon? Oh, abdi mah kanggo tajil. Naon? Kopi susu. Dupi susuna nganggo es? Nya tuh. Lamun teu make es mah jadi kopi. Boy, aya balik atuh. Geus sareupna bisa kaburu peuting. Awewe. Udah. Neng, nuju naon neng nyalira wae? Iya Kang, nuju BBM-an sareng ka Bogor. Oh. Nah, BBM-an teh beut di luar atuh neng. Jadi lebat kuburan mah teh sinyal Kang. Jadi neng keluar heula. Bingung dewek mah teh boga budak. Padahal lulusan SMA teh geus 2 tahun. Nganggur we teu puguh. Jang Prima. Pulang. Ka dieu. Sakedap Abah. Tok diuk. Aya naon Abah? Kieu. Abah teh rek nanya. Ujang teh geus 2 tahun tamat SMA teh nya. Nuhun. Pan nganggur wae na teu bosan nganggur. Teu hayang siga batur kuliah. Nya hoyong atuh Abah. Eta ge pami Abah aya artosna. Da 2 tahun nganggur teh kesel. Ye. Masalah biaya mah gampang. Ngan Abah mah hayang nanya. Dek nyokot kuliah naon sih? Ekonomi Bah. Hah? Ekonomi. Ekonomi. Nah lain sakalian atuh bisnis jeung eksekutif. Apaan ieu teh rek kuliah, lain arek naik kareta api. Hah? Cek, pesen kopi cek 2. Pak Lurah. Non Pak Lurah? Kopi. Cece mah teu dagang topi, Pak Lurah. Saha bari nagen meuli topi. Kopi, cek. Ieu mah yeuh tukang barung teh saliwang. Pipi cece, cabi. Nuhun atuh Pak Lurah. Lucunya. Astagfirullahaladzim. Cece. Dewek teh pesen kopi dari tadi ge.
Nah, nya, we saliwang-saliwang teuing. Oh, anu palura cucu mah teu saliwang. Tadi teh pesen ge lain. Tah aya palura ge rumah, aya oge kopi. Ceuk dewek ge tita ge ieu pesen kopi, bari ge saha atuh? Anu pesen gehu. Lain kata tadi atuh pesen kopi gitu. Kelanya sakedap. Kopina ngage susu teu? Tah, heueuh. Make susu. Susu sapi atau susu domba? Nya susu sapi atuh. Sapina nu bodas atau hideung? Anu bodas, ame sarua jeung susuna. Bodasna, bodas caang atau bodas sawuk? Bodas caang. Caangna, caang neon atau obor? Neon. Loba bisa tanya. Neona, nu panjang atau nu pondok? Nu ponok. Pondokna, pondok nyogok atau pondok nyugak? Nyogok. Nyogokna, nyogok supaya lancar atau supaya aman? Ieu mah. Geus. Kumaha ceuk we. Pokona mah dewek teh tita tadi pesen kopi ceuk. Har, itu Ari Palurah. Nah, atuh make jeung ngajawab. Teu aya Palurah kopi oge seueur. Aya oge teh manis. Astagfirullahaladzim, Gusti nu Maha Suci. Sok teh manis. Di teh manis teh geus susu. Geus kana susu deui wae.